baris diayakeun lomba ngagosok kertas. Kertasna bakal ngaluarkeun gambar diwasitan ku Fajri Nasrullah, pesertana Utom Aep sareng Oki Kribo. Dihaturanan ka wasit, mangga. Siap? Siap. Bersedia? Siap? 1, 2, 3, go! Turin. Lamun soek didiskualifikasi. Ada teh urang tuh. Dikurangan nilainya soek. Dikurangan. Kudu rapi, Tom. Kudu rapi. Kayak mau orang menilai ya. Orang wasit sekaligus juri. Salam. Nomor orang kan? Aya. Nomor entry lain. Ini lagi. Kan di SMS-in kurang. Bus. Guys, Yes. Awas baik. gas. Kurangnya tadi di waktu, salah. Salah. Dua deui lah. Yang geus bae. Geus. Ya. Bisa direndengkeun. Nu ieu Oki, nu ieu Utom. Diskualifikasi Iya, tingali bolong. Itu kan ieu, sarua pada ki. Awas. Yen Oki, yen Utom. Di wawancara di ieu heula, di komentaran heula. Ekspresinya bagus. Nilai estetikanya kurang. Di sini gambarnya kurang jelas ya. Terus tingkat kerapihannya juga kurang. Pakai 36B sih. Oh gitu. Oke, ini Oki cukup rapi. Yang pertama karya pertama, tapi yang karya pertama ini Oki terlalu terburu semangat akhirnya sobek. Dan gambarnya juga kurang jelas. Oh Sunda? Udah. Oh tadi aku ngomong. Oh, akhirnya ingat. Buru. Ya gambarnya kirang jelasnya kumargi soek tadi semangat teuing. Tapi ya di nu gambar kedua ya langkung jelas, langkung sae. Alhamdulillah, Kang. Tah upami Utom ya gambar kaduana kirang jelas tapi rapi gitu. Gue nu gambar kahijina mah Big bug. kalem teuing. Cek basa kaya kadiekeun mah. Kurang greget merenya, Kang. Nah, gitu. Enten ayeuna anu jantan juara Utom. Utom. Kumargi oke, ieu soek jantan dikurangi nilainya, dikirangan. Piala. Iya piala Utom, ieu piala kanggo Utom. Penghargaan Utom. Piala Utom juarana. Yeay. Ya, sakitu perlombaan ngagosok kertas gambar Hello Kitty anu tiasa dipintonkeun dilombakeun ku komunitas Tarucing Garing. Tepang deui dina lomba gosok kertas garing salajengna. Wassalamualaikum. Tapi lomba nu sanesna.